cai pindah tampian daripada pindah cai pindah salaki. Kudu make harga tunggal. Kita daripada lauk borok milu karya wisata. Kebayang kurang dibet bau lauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini kita bahas lagi nih mengenai bahasa Sunda. Jadi ada kalimat atau kata Sunda yang memiliki makna yang mendalam. Kadang kalimat atau kata Sunda ini hanya dipahami oleh orang tua dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan orang tua Sunda sekarang juga memahami kalimat atau kata Sunda ini. Yuk kita lihat videonya. Ulah neangan uleuwih bisi manggih kapeurih. Ulah neangan sampurna bisi manggih kecewa. Jaga nu aya nu geus puguh nyata geus eueuh mah karasa. Mungkin ini maknanya itu jangan terlalu serakah gitu ya. Aya anu narosna amang arit hartosna teng manuk teng anak meraku kuncungan teh naon. Nah ini nih kalimat atau kata ini yang buhun banget nih arti atau maknanya ini nih. Eta teh salah sawios paribasa Sunda anu mibandaharti sifat tabiat budak moal jauh ti kolotna atau ngawaris ti kolotna. Umpama budak pinter bapak nage atau indungna pasti palintar gitunya atau budak rada bedegong bapak nage sok rada bedegong cenah gitu. Paribasa sanes anu mibanda hartos mirip-mirip nyaeta uyah mah tara TS kaluhur. So inilah ada lagi kata Sundanya itu untuk yang menyamai kalimat ini itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Atau mun bahasa Indonesia nama buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya gitunya. Bapaknya kalong anaknya kampret, bapaknya nyolong anaknya nyopet. Nah gitu pangintennya sakitu heula ayeuna mah. Mungkin kalimat atau kata Sunda ini tidak mungkin dilontarkan kalau tidak berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Mungkin ya, saya juga kurang paham nih awal mula kalimat atau kata Sunda ini. Someah itu bukan sekedar sopan santun, ia adalah filosofi kedalaman hati orang Sunda. Banyak orang mengira someah cuma soal tata krama, seperti punten atau hampunten. Tapi someah yang sejati lahir dari kedalaman hati, bukan dari mulut saja. Dalam bukunya Etika Sunda, Ajip Rosidi menegaskan, someah itu bukan basa-basi, tapi cermin hati yang menghormati orang lain. Contohnya, basa-basi, mengucapkan sampurasun karena terpaksa. Tapi someah yang autentik menyapa dengan hati, dengan senyum yang tulus dan nada yang hangat. Someah adalah kejujuran dalam berinteraksi, bukan karena aturan, tapi karena kesadaran. Tapi ada juga sih yang bersikap someah, tapi ya itu ada udang di balik batu belakangnya itu. Jadi terkesannya someah munafik kali ya. Dina basa Sunda aya istilah teu mais teu meulem. Ieu hartina teu aya patula patalina pisan kana hiji perkara. Intina mah teu pipilueun atawa teu aya urusan naon. Jadi lamun aya masalah, urang teu tanggung jawab. Pemirsa, orang banyak di perkawis pribahasa Sunda. Sok aya pribahasa anu nyebatkeun kaceluk kaun-aun kawentar kajana pria kakoncara kamancanagara. Tah naon hartosna pribahasa eta teh? Pribahasa eta teh hartosna jalmi anu terkenal kemana-mana, dikenal di mana-mana, geus kawentar we, kaunggal tempat, kaunggal daerah, pokoknya kemana-mana jalmi eta teh dikenal atau terkenal. Jadi kakoncara Dina basa Sunda aya paribasa saherang-herangna cai beas, maksudna sabersih-bersihna hate, lamun geus kungsi ka nyeri mah teu bisa balik saperti asal. Anu matak ulah gampang nyeri hate batur. Hate mah teu bisa ditebak. Sakali nyeri bakal aya keneh karasana. Dina kahirupan sok aya waktos urang kudu pinter ngatur pilihan. Pribahasa Sunda nyebut caina herang laukna beunang. Artina kudu bisa menangkeun dua kauntungan sakaligus. Teu gampang, sabab butuh mikir jeung cara nuluyu dina prakna. Tapi lamun urang sabar jeung hati-hati, hasilnya bisa leuwih ti iji. Saperti jelema nu bisa gawe bari tetep ngurus kulawarga. Tapi kudu inget, ulah serakah nepi ka ngarusak diri. Sadayana kudu diatur supaya adil jeung hade hasilna. Dalam budaya Sunda, siloka bukan sekadar kata-kata kiasan, melainkan sebuah sistem komunikasi mendalam yang mencerminkan kecerdasan intelektual dan spiritual masyarakat Sunda. Secara etimologi, kata siloka berasal dari bahasa Sanskerta sloka, namun dalam konteks Sunda, maknanya berkembang menjadi
dari pesan yang disampaikan secara tersirat. Berikut Abdi titip kanu aranom gelis kasep, titip kasadayana lamun hidup bisa usaha, hidup boga harta, titip payunkeun teh ka Ibu Rama. Sing sae kanu janten sepuh, sing sae kanu janten Ibu Rama. Insyaallah gelis kasep. Lamun hidup sae kanu janten Ibu Rama dijamin di dunia dugi ka akhirat. Hirup bakal dibahagiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dauhan para ulama, ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu babani min abwabil jannah wa radi'an. Upami aya jalmi anu masih keneh gaduh Ibu Rama pada melan tiap dinten ngabingahkeun kanu janten Ibu Rama na, maka jalmi anti itu bakal dibukakeun ku Allah dua pintu surga. Allah ridho ka jalmi anti. Maka kanu aranom gelis kasep lamun hidup loba masalah, hidup loba kariu, tong make ungkang inti kerido ka dihadu halah terulahkeun kolot. Mengapa kita menyapa dengan Sampurasun? Bukan sekadar tradisi, tapi karena ia adalah cermin filsafat Sunda yang paling dalam. 3 suku kata yang menyimpan rahasia: Sam, Pu, Rasun. Sampurna yang berarti sempurna, Sampura yang adalah permohonan maaf, dan Ning Insun dari diri yang fana. Inilah cara leluhur kita mengajarkan bahwa setiap pertemuan harus dimulai dengan kerendahan hati, pengakuan akan kekurangan, dan doa untuk kesempurnaan bersama. Tosna pindah cai pindah tampian. Mending pindah cai pindah tampian daripada pindah cai pindah salaki. Kudu make arkan tunggal. Aduh, naon eta teh ah. Yang kuda beureum kodeui. Coba tadi pindah cai pindah tampian. Coba komen dong buat teman-temannya, komen ya apa nih artinya nih. Naon hartosna mobok manggi gorowong. Mogok Manggi gorowong. gorowong berarti lamun make gorowong teh manggi liang. Arti nang sana ya. Kenal yang Lain eta Kang artina aduh. cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Artinya nah, cabe jadi cabe. Nak HD jadi HD. Goreng jadi goreng berenang. Tosna melak cabe jantan cabe, melak bonteng jadi bonteng. Paribasa tina pertanian. Ade janten ade. Iya benar. Janten goreng. Tuturut mending hartosna naon? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Lauk buruk milu mijah naon? Lauk buruk milu mijah teh jadi keur mariweuh beuki riweuh tah. Mending kena kita daripada lauk buruk milu karya wisata. Kebayang teh sok. Kurang dibet bau lauk. Nah, komen lagi dong buat Piramania. Lauk buruk gilu mija artinya naon tah? Simpel-simpel lah. Ulah pedah geus tangga poho ketungkulna ngarasa geus nangtung tapi poho keur marondangna. Ini maknanya mendalam loh ini dua kalimat ini nih. Sing ingat dunia teh muter, suku bisa jadi sirah, sirah oge bisa jadi suku. Ulah pedah keur senang poho syukuran, ulah pedah keur beurih kadituna jadi nyerah. Hirup mah salilana senang, hirup oge mah salawasna beurih. Ka nyeri ka beurih dina hirup pasti aya tungtungna, pasti aya waktu jeung bubarna. Teu kudu era hirup sayana, sabab nu berkecukupan oke cartaan tuh hirupna tenang dan bae si gede hate dah hirup mah peda boga lalakon baik beuheun anu kaalaman ulah metak tugas hareupan sumawona pikiran angguran sing jadi kurupan tuh hirup ulah sok naon ka kolong tuh tangah langit ge masih keneh lega ulah nyapirakeun kanu leutik sabab saluhur-luhurna gunung moal leuwih luhur ti mata jukut jeung sing ingat kabeurian mah tarak tulang sapi Baca Ibnu Malik wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniya yusana. Segala sesuatu teh butuh proses bisa mencapai kesuksesan ku aya na katenangan dina istiqomah eta proses. Istiqomah. Dina kahirupan sok aya waktos urang kudu pinter ngatur pilihan. Caina herang bahasa Sunda nyebut caina herang laukna beunang. Artina kudu bisa menangkeun dua kauntungan sekaligus. Teu gampang sabab butuh mikir jeung cara nuluyu dina prakna. Adat kakurung ku iga. Kecap adat dina ieu paribasa maksudna tabeat atawa kabiasaan anu tumrap ka hiji jalma. Jadi lain adat dina arti kebiasaan anu engkena beras karena tradisi.
ungkara kakurung ku iga nuduhkeun aya dina jero iga. Ari iga teh nyaeta bagian awak urang di sisi kenca jeung katuhu antara dada jeung tonggong hadapun kelek luhureun cengkeh. Tah tabeat hijal mate dipapandekeun aya dina jeroeun iga. Geus kasawang kumaha hesena ngarubah pasipatan hiji barang aya anu aya dina jero awak. Iya. Paribasa di luhur teh ngandung harti adat, tabiat atawa kebiasaan goreng anu geus maneuh tur hese dipikeun. Oke Sobat Viral, itulah beberapa kalimat atau kata Sunda yang memiliki arti yang mendalam. Jadi tidak semua kata Sunda itu artinya itu datar-datar saja. Buat Sobat Viral yang memiliki kalimat atau kata yang memang arti Sundanya itu mendalam, coba tulis di kolom komentar apa aja selain yang tadi tercantum di video-video yang sudah kita bahas. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.